Bah, ngenyam HP. Cara rape. Capek kunaon maneh teh? Ye abah, lain becape, ngenyam HP, arek nelpon ka dulur. Oh, leles tuur. Make leles tuur non teh sagala make dirasa, tong sagala dirasa, kacape mah. Iya. Leles tuur kunaon atuh sugan? Make jeung leles tuur. Ye, dengekeun baik lain bet leles tuur, ek ngenyam HP, ek nelpon ka dulur, ek nanyakeun beas ketan. Oh, diudag nu edan kumaha maneh teh? Make asa tisasarieun, make aya nu edan teh. Kan di mana ayeuna atuh euy nu edan teh? Ya, lain diudag kuno edan, ek ngenyam HP, ek nelpon ka dulur, ek nanyakeun beas ketan, tujang ceengkir. Oh, dipipir di mana? Make dipipir non teh. Dipipir di mana? Oh, ninganan. Bukan kieu ye nya. Ai nu gelo nu edan-edan kitu molah dilayanan, sabab mun dilayanan sarwana nu kitu ge sarua, mun digalakan bakal galak si anu kitu teh ulah gagabah. Mata kaantep we nu gelo mah. Anu edan kitu mah ulah diheureuyan kitu. Lain aya nu edan, lain urang teh diudag nu edan. Ek nelpon ka dulur, ek nanyakeun beas ketan. Tuh, yang pesenan ceengkir. Heeh, ditanya dipipir, pancek maneh oge maneh teh diudag nepi ka pipir, kudu gelo, kudu edan teh nya. Diunag maneh teh nepi antep we ulah diheureuyan. La ilaha Bukan leles dipipir mah. illallah. Yo, eueun nu edan dipipir teh eueuh, eueun nu edan dipipir. Arek nginjem HP, tita da titit nginjem HP. Arek nerepon ka dulur, ek nanyakeun beas ketan, bisi kaburu bea. Oh, galak. Anjir, atuh ai galak mah euy ulah ngaruksak meureunanya. Ai galak itu mah ai bahaya euy bisi aya budak ngaliwat. Ke ku abah urang eta keun. Yo, dengekeun, lain aya anu edan dipipir lain. Lain ku abah urang eta urang singkahkeun heula. Yuh, cicing mana HP nginjem HP, ek nelpon ka dulur tuh. Neng geus nanyakeun beas ketan cangkir bisi kaburu bea. Lah galak-galak ge ku aing mah di eta lah ai kira-kira ngagalak sak mah gae. Yuh, ngontong da. Keun we. Yuh, da anu galak eueuh. Keun we tong salempang ka abah mah. Lain, ya ek nginjem HP buru ka dieu kan nginjem HP, nginjem HP. Cicing heula, tong salempang pasti ku abah mah ditangani lah nu kitu-kitu wae mah. Gampil atuh nu kitu mah asal dibere disingsiuran. Wah, kitu tah cicing we maneh mah. Yo, dengekeun. Arek ka mana nginjem HP. Naon Maneh nelpon ka dulur ek nanyakeun beas ketan, jang ceengkir bisa kaburu bea. Keun galak mah, tenang abah mah da bisa ngatasi nu kitu mah. Ih, burukeun ka dieu HP mana HP. Ya imane kalau ngajakan gelut. Aya. Tah ieu engke tita da titeng ieu ye. Nelpon ka dulur engke hararese ting. Abong-abong jeung anu bonge di nyaman teh. Wah, euy rek nerpon polisi meureunnan euy. Mani kuat nelpon polisi heueuh mending ge kitu lah ka keamanankeun ka ditu telepon.